Ente kalau ditaranyakeun ku sen ke di salat aing nanya sih eta kunaon sih jengke. Masya Allah ge aya ge lamun aya huru-hara di lembur ya di lembur. Besi aya nu hajat, besi anu hajat. Wow, aya golek, aya naon. Urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah. Salatna sabelah ieu diangkat ka luhur. Salat sabelah kira diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting. Kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan. Masya Allah. Dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi. Kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah. Salatna sabelah doang kitu tah. Sabelah napak, sabelah jengke. Baca ayatna mah dikeun aing mah. Geus baca bae deui. Teu. Eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan. Aya nyaho coba wiridan ti almarhum. Dibaca atau kukula bari jengke maksudnya sholat suratna eta rakaat kedua suratna eta bari jengke setengah jam sholatna jadi 20 menit ruku 20 menit udah jengke bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah mal beres bener eta kakarak sarakaat naik ke 2 rakaat gelduk wah hebat aing yo diijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimana gajun teh dipake kukula paling paling lamun hujan doa dibaca kukula pernah